Hei, manusia. Weh, manusia. Malaikat meureun. Meureun Kang. Malaikat pararan deh. Hah? Malaikat pararan deh. Heeh. Kira aku nya ya jeung leuweung geledegan kieu make ngaji lemah ka dieu. Heeh. Manusia. Wah, Jagung gede sama Kang. Naon deui? bateuing Kang. Sasamat ke manusia. Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sina sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya darat jaya una nu calik disirasai sang ratu umur putih bumenga banyu mingkem amingkem jurik asakti setan kemawasan waya di petempatan sing balalagur Para lagur mah. jika jurik di ditu we terang celok singlar ke dewek ah Sing lara ge Kang sapi-sapi. Manusia. Tarik Bang. Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sima aing sima maung ka kidul aing ka kaler, maung ka kulon aing ka wetan, maung ka luhur aing ka handap. Salamet teu papanggih jeung maung. Amin. Elah manusia. Naon Kang tah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba da. Karek ikra dua aing duh. Heeh. Alah. Manusia. Hayo we ngeceprek si goblok teh. Ah, lain jampe teu mati ieu mah. Jurigna budeg jigana. Heeh. Naon ah? Lah. Aya anu cicerowokan deuleu. Nah kumaha? Manusia. Mana ieu bari tulu. Nah, nya euy. Dah. Waktu kasorenakeun di power tuh. Nya. Iya abdi. Naon jo abdi kuring. Naon? Lain ini minta ieu ngomong, mah ngomong naon? Manusia. Ditimpak beletik manusia. Aduh. Di mana? Belah ditu. Ah dadangean murid asih da kadenge ku aing. Lain sakali 3 kali. Ngandung hati mun cepat pada bahasa Sunda mah nista maja da dihalimi. Utama. Oh, aya sora eta le. Belah mana? Belah ditu. Kumaha ngomongna? Manusia. Ulah kaget meni. Kaa bener dari manusia dari kucing aing teh. Dieu nya. Belah mana? Belah ditu. Tongoh. Ning gawa acan. Tadi mah aya ngeceprek sabor sileng ka dieu. Can kadenge deui. Eta teh kitu nya, heueuh. Mana acan goblok si teh kalameula. Asa udah sabar hirup teh. Nengkeun. Kumaha ngomongna? Manusia. Ulah kaget. Di mana? Di ditu. Lobaan. Heeh. Da salang sing bau menyan ka dieu teh. Oh, Beda ameuna. keueung ah, keueung. Kitu heueuh. Kumaha ngomongna? Manusia. Di mana? Di ditu. Kitu heueuh. Oh, Pentingan nya. sarangan jadi heueuh sarangan. Kumaha ngomongna? Goblok si teh. Hayo nanyakeun ka aing nengkeun sia. Urang bedanya Manusia. Tah, teu lah. Oh, bener deh. Manusia. Sia. Anjing sia. Naon sia uning anjing. Aing karena pokan ditu kakak jelengeng teh ceuli. Kumaha mun gendang telinga aing kebul. Nah, teh sepulan dewe tuh. Ampun. Sia. Tong tarik teuing aku mah mun pegat ti korot teh. Moal deing mah kai. Teuing mun dalang mah. Ayas. Dalang utar maksudnya. Kateuing mun eta mah. Saha? Sia. Saha? Sia. Ampun si gorowok desa mah sugan mah. Tong tarik teuing taun teh make kadenge. Saha? Sia. Ampun. Naon jang meni ganeng, Pak? Aya diserowokan ka dieu, Pak. Naon jang? Udah Pak ka dieu. Naon jang? Itu diserowokan bari ditu. Ulah kaget manusia. Saha? Teu anak teu bapak.
Naon jang? Ampun. Tuh kadewasaan hidup teh. Sia marah-marah wae tuh si teh. Halah. Nah geuning apa ngaleut Pak? Heuh jang. Abring tinggal. Rek IKEA udah wala teuing meureun. Balanya senok itu. Halah. Kade jang bisi lain lecu mangkana gunungan jeung urang salarean le jang. Sing hati-hati. Mudah-mudahan we Pak lain Pak tuh. Kunaon dari akang? Ratre. Mun bejaan gawir kitu teh. Bergawir. Nya. Urang malah ratre. Mending ngagebeg ya kuring. Aya sugan teh eueuh gawir di tukang. Nya, aya gek buru teh kahanap. Untung nang kana terep-tep. Nya rada adeul oge. Teu naon penting mah salamet. Ngan bulu mitis kadur tilu. Nya, ratuk ke jantung. Nut eureun. Tapi ka ayeuna telekeun eureun. Alah reuwas kadengena, jantung murak. Nah, makanya melong. Geuleuh goblok dilagam gitu-gitu. Ngewa. Lagam di mana kitu teh? Eta di Cilesang. Atuh kitu goblok sih teh. Aku. Teuing saparapun jadi kieu da. Dehemkeun. Aham. Wah. Sia mah jijeunan. Geura kuting lamun jadi robah adat. Teuing lamun loba nginum cai mah, cai jadi meureun jadi beda mun urang teh. Aduh. Eta geuning sarwana jeung kuring. Alah heueuh da wala. Nah jadi kieu. Bawa ieu teh geuning pandemi Covid. Heueuh. Aden Covid. Ai. Kalah kahareureureuy cenah. Ulah kitu. Wah. Ibu bucukna gelo geuning teh. Saha? Saha? Hah? Sia mah. Gerakeun pisan cara teh. Dedobak ter. Cri. Dedobak. Mana we karep. Naon kan? Kaula dikendangan ku sungut. Kurang. Apa multifungsi? Naon Kang? Itu katinggal ngaleut nu? Tingali dugi ka rangeteng kitu sungutna abuing. Poa deuleu jang. Ade pa bejana we cenah ngaliwat ka dieu mah loba jelema anu melipiran. Bejana we cenah loba jelema anu bararaong. Bararaong kumaha sia teh? Bararaong. Semua awewe. Naon awewe boga-bogona teuing da. Aya oge ning bajakeun loba begal cenah Pak. Rupa-rupa. Saha eta ulah kaget euy. Haturan rau. Manusia. Aduh. Ada teh toke gitu teh. Teuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget Satria. Mangalinggi ponggawa amuing lejang. Tingali le kabrewes gitu. Ye. Perkara dihi. Kakara nenjo da wala eta jelema sire kitu. Ala jelema buta tah mah. Nya. Lah, naon deukeutan geus ya. Ame naon deukeutan, lain bisi boga baju urut. Lumayan orang ampihan. Nya, yang naon tutup kurung manuk. Ya. Manusia. Oh eta nu ngomong da wala. Gusti melon segede kitu. Melon berjalan deuleu. Puluh jang. Ulah kaget manusia. Mangga lingi. Anjir, kasep euy. Gusti, kasep. Nya. Ninggal ieu jelema jiga ngeunteung abdi. Ngeunteung kumaha? Mun jiga abdi. Lah, naon? Lain kumaha uteukna eta jelema? Nu podulungan pajarkeun teh ngeunteung. Geuning ku kicap aya sugan aing pager. Nu hideung teh Sim kuring nun. manusia. Uluh. Manusia teh nepi ka goreng patut. Hidak kieu wujudna. Aduh dodo teuing. Aduh. Khawatir. Ari itu nu diikat manusia deh. Kuring ge manusia kulan. Aduh. Ai itu tukang. Kuring ge sarua. Ai eta naha maneh tukang nepi ka porno kitu. Porno naon? Meni eueuh ka karunya si teh bobogaan diantep kitu. Matak naon make kolor atuh si teh.
Naon? Eta ngagapuy. Iya. Heeh. Iya. Ah, teu mungkin. Eta aing ge. Naon? Heuh juga kanyut teh lah. Ah goblok kemana karape ngomong teh. Bagi perjelasan. Kari make siki sih teh. Geus jang. Lah kaget manusia. Urang tunjuk tanya ka dia Gusti. Heeh, tunjuk tanya ka dieu. Saha anjeun nu ti mana bade ka mana ge? Daguan. Raden Abiasa Ki Semar Badranaya sasaji ngadawala kaget kasumpingan tenawa jangkung gede. Kunirahangan dika. Onggawa tenawa handa apa? Saha salira bade ka mana sareng naon maksadna? Ngaran kaula timbalan, ngaran kaula teh Detya Kalawisesa. Detya Kalawisesa bener. Lah naon tanyakeun sesa naon kitu? Teuing sesa nabeul jiga nama. Bisa jadi bisa sesa. Ngaran uing Detya Sendono. Ah, aing apa panjangna? Naon? Sendono Kasino Indro. Tong kitu taun teh. Tingali aya nu manyun ke ah. Heeh. Sae kula. Kaula ti nagara cedi manusia. Cedi bener. Nagara teh mah pedit cigara cedi, lain pedit mah teh. Kumaha ceuli teh? Ieu kasiman kupu-kupu aing teh ceuli teh duh. Jadi kieu teh. Jang, kade jang tong ngecebrek wae sia teh. Ya, temalan. Ieu jelema anyar pinanggi lu jang. Kula rek tanya ka sampean, saha ngaran anjeun? Ngaran kaula bener. Ngaran kaula Abiasa. Tetiasa. Abiasa. Oh, sugan teh tetiasa ngiring. Aduh. Ari nu tukang Kuring Semar nun. Semar nun mati. Maksad teh Semar wungkul. Oh, didinya naon kaum balakutak. Sanes kaum kakum gulan. Tau sok itu sakol doraka beleguk sia. Pahui ke. Ari nu tukang nu make iket. Kuring, Heeh. cepot, Hah? cepot. Nah sok puak pauk meneh teh. Eta mah copet atuh. Biasa batu anjing make jeung amak sih teh. Dari mananya? Jelema teh. Cepot ngarananya? Heeh. Goreng ngaran teh. Tuli goblok sih teh. Batur mah tingali, batur mah Abdul Basit, Elis, Jakir, Cecep, naon cepot goblok. Tuli goblok sih teh. Pantesna cepot mah, pantesna tadi leuweung we keur nyonyo tai ucing. Cepot ke naon? Ieu keur ngahakan tai ucing. Jelema teh goblok sih teh. Ambakeun euy. Naon cepot? Pantesna cepot mah cicing di rumah sakit jiwa. Tong tak sak aing. Ulah jang. Ah, kade Kang. Ari nu tukang deui. Kuring, Heeh. dawala. Aduh. Heeh. Dawala. Goreng ngaran teh. Beli saluka patut nanya cepotnya dawala. Pangalakeun tai dawala. Aduh. Dia urang babarengan botram jeung si cepot dawala. Gane sa botak. Bae anjing. Sia mah taeun botak tapi dina saku baju teh make jeung ketempo gagang sisir. Tuli maing. Euy rek nyisira naon goblok sih teh. Naon badan sia cepot. Si setan. Naon dawala. Dawala pangalakeun solo dawala. Yang naon cepot, yang meuleum tai. Rampok saya ngakeun ku aing beunang sikat ku aing goblok sia. Gulung ka. Wah, untung jauh goblok sia. Gane ngecebrek wae tuh sia da Di situ geuleuh ngaranna dawala cepot naon. Keun mah ada urusanana. Udah geuleuh kadengen oge. Saruk-saruk. Haruksuk di dieu teh make jeung ngaran dawala. Naon dawala? Goreng-gorengna apud atuh si teh. Bukan. Naon dawala? Cepot. Para bandom batung diakan we jukutna ku sia cepot. Gane dugul sia. Aduh. Ah, leuting mah sia we anjing gitu. Taeun jeung beke jeung kasar ngomongna teh. Cicing sa teh. Naon gitu. Dawala. Dipabuk sak aing. Ngecebrek wae. Tampiling. Sobrak we. Geus yang tong dihaminan atuh sana. Tong sarwana tuh. Udah geuleuh atuh Pak. Entepkeun we sia. Pantesna cepot mah jelema bodoh. Jelema belet. Nah, make jeung belet goblok sok keteg naon bere aing pertanyaan. Soal. Sok sia jawab pertanyaan aing. Sok.
7 tambah genep 20. oh bener euy Sarua bodona geuning. Sarua belegugna tuh. 7 tambah genep teh lain 20. Baraha 15. Tuh. Nepi ka saruana sia teh. Gua kumaha tah sabaraha? 15 20 salah. Baraha tuh salapan ya. Begitu jauh. 13 nah kolot teh. Ajudan nepi ka kieu ajudan raja ye. Anjeun teh abiasa. Kula rek nanya ka diri anjeun. Naon? Ari anjeun napa negara Astina? Negara Astina bener. Ieu daerah teh parantos kareka banasapon ka negara Astina. Oh ieu teh nya biasa naon? ai mane apa ngaran cepot Ari kitu naon? eta cepot teh ngaranna goreng cepot dawala Eta si goblok ngomong we botak sih teh. sia cepot Cicingan teh gan we jadi kagok ngomong teh sia. Jadi ieu teh daerah teh geus kareka banasapon ka negara Astina. Memang bade ka mana da? Pangnuduhkeun di mana puseur dayeuh negara. Bade ka mana? Ieu satemena kaula boga urusan jeung putra mahkota negara Astina. Saha? Nya eta Resi Bisma. Uluh. Naon sia akak ukuk leung mun ngenok dan teu. si kaku mereka ndog pencet cepot hakan ku manit ndogna cepot Awas sering ngelikeun waing. Karak panggil jawab ka geuleuh sih teh. Geuning sampean teh anu aya patula patalina naon jeung Kakang Bisma. Si Dewa Brata memang ieu anu aya patula patalina sareng pancen kaula ti raja kaula. Nyaeta Prabu Salwa. Yen si Bisma yen si Dewa Brata teh geus ngayakeun tindakan nirca. Nirca kumaha? Dina mangsa baheula. Aya kejadian saembara kasih anu eta saembara kasih teh nyaeta saha-saha nu bisa menangkeun saembara bakal dipasrahkeun dua putri Ambalika lan Ambahini. Tapi dina seusehanana si Bisma mawa 3 putri. Nyaeta Dewi Amba, Dewi Ambalika jeung Ambahini. Sedangkeun raja kaula Prabu Salya teh kabogohna Dewi Amba. Nepi ka gering nangtung ngalang layung katama-tama Dewi Amba teh ngemasing pati tumakaning perlaya cenah mah kanyanyerian ku si Bisma dabongan si Bisma muarek ngawin Dewi Amba rek dicokot ku raja kaula da geus jadi awewe bulian ku si Bisma teu dikawin anu tungtungna Dewi Amba ngemasing pati dina mangsa tatapa brata aing sadu mungkuk haram sumembah nyata pikeun males pati kana kanyerian Prabu Salwa anu keur kiwari ngorotan salirana kulantaran emutan ka kabogohna Dewi Amba anu geus paragat cukang lantaran nyata ku si Bisma. Suka bungahna kaula lamun geus nempo si Bisma perlaya, suka bungahna kaula lamun geus bisa neuteuk si Bisma. Wing oge lamun suka bunga lamun geus popokan tai ka si cepot ka si dawala Eta si goblok geus aing deui wae. Kadek sek wae ngelikeun. papangi goblok teh Oh jadi kitu bener. Kurang ajar. Kade agan, kade saya teh keur dipingit salah ku raja. Teu bae Kang. Sudi mati suka perlaya kangge abiasa. Keun bae teh jadi raja oge pikeun ngabelaan menjadi lanceuk. Najan teu katalian ku sifat ning getih jeung turunan tapi kaula teh geus kajasaan gede. Amuing deujang. Ieu. Dur saha ngaran teh kaula Detya Wisesa. Lamun sampean percaya kaula abiasa teh Adina. Adina Dewa Brata. Adina Dewa Brata Bener. Tah kuring ajudanana. teu nanya ka sia cepot Awas ngalikeun ku aing. Bener Adina. Bener. Sia. Geus bangi. Jeung Adina. Dewa Brata. Geus bangi. Hey. Can panggih jeung lanceukna aya Adina sajajar ku aing dipaehan sia. Naon? Anjeun bakal dipaehan. Uluh. Agan. Kakang Semar wayana ingkah. Kaula rek babakti keur jadi lanceuk. Amuing agan ulah kumaha tun haling Kang. Bisi ragut kajadian kadejang. Sing hati-hati gitu. Sanggup sia ngalawan aing. Montong loba cumarita.
Buktikan lamunnya mah anjeun lalaki langit lanang jagat atosan pecana kulit. Buktikan kasaktian anjeun. Tega lada, aku sing tega. Pati, aku sing tega. Madu senulegas. Woi. Benang, siap botak. Yeah. Gulung kenyakang kita. Udang sising krimi. Udang siap. Loh, udang. Aya naon di palawargi teh? Alah, tong sok api-api setan teh. Make jeung palawargi. Naon di make jeung tengah segala. Aing ngaran aing dawala teh goreng. Hah? Balik ke setan. Tadi saya gacor goblok. Ka aing saya dikali 100 dikali 100. Gacorna. Aing cepot goreng patut. Ngaran aing goreng. Aing bagi tai. Saursa. Coba bongkok sia. Balik ke sia. Kamana karap ngomong teh sia? Sisir tarik kenal sisir. Jualeun ieu mah. Itu aya naon palawargi make jeung marah-marah ka abdi mah da terang naon-naon. Jami bager abdi mah aya naon itu. Montong sok polos ya. Ka aing ngahina. Ka aing pajar nyokotkan suluh jang meuleum tai. Jadi si cepot ngakan tai perduaan. Dipandang kiri, aing dipandang anjing. Hah? Dari sebalik. Dalah banget aing goblok. Kabina-bina teuing sia urang mana? Saran gitu. Naon itu? Bener, irung aing juga kanyut. Saur saja sia. Aduh, naon itu? Tuh kan terang abdi mah. Kamana karap sia teh? Lamun heueuh kieu sarana. Tingali dawala. Naon? Dawala alus sarana teu. Halus atuh sae pisan. Upami engke abdi jaga gaduh urang kali bade dinamian dawala. Dawala sutisna. Benar. Oh. Dulu ke dia sia. Bener kan aing goreng cepot. Teu sae unik. Sok tinggalin di Kota Baru can aya nami cepot aya. Ku unik-unikna jeung ku aing-aingna. Upami abdi gaduh kontrakan komplek rek dingaran Geraha Cepot. Bener sia. Oh. Cepot rege. Kade sia. Asli abdi mah Cepot Regensi. Bener sia. Oh. Kade sia. Bandingkeun beungeut kuring jeung beungeut cepot. Kasepana? Aduh. Bingung kieu mah. Bandingkan. Jujur sia. Jujurnya. Ya baing. Kasep Mang Cepot. Berarti aing goreng patut. Henteu. Jadi kasep saha? Kasep Mang Dawala. Ongko kasep aing. Kasep Salira. Ongko kasep aing. Nya. Cibu pamadegan sia kasep mana? Cepot dawala. Mang Cepot. Kadia. Kasep aing si cepot. Hah? Kasep saha? Kasep Mang Dawala. Kasep saha? Mang Cepot. Kasep saha? Mati roman. Hampir imbang. Sanu goreng abdi. Nu beuki tai saha? Abdi. Tadi kumaha sok di Sok abdi. Ampun atuh sadayana palawargi. Hapunten abdi keur poek. Mas kagak sia moal. Bener. Kade sia, cutangan ka aing. Mangga apa haji? Sunangan ka aing. Taos kagak dinya? Nya mangga itu sadayana. Eta make jeung udah sadayana nya. Oh, sok atuh. Hapunten nya. Hopek. Mang Cepot hapunten. Hopek. Siaran anjing gede. Kenapa sia kade sia? Mau Cepot naon wala beuki tai nya mah. Saung Pak, si ngajar teh. Kawas udah lepas godogan si urang ngajar. Diceulkeungan teh si ngajar teh. Udah Kak. Udah gitu. Nengan tai si ngajar teh. Kumaha dibalik daogeun goblok si teh. Aduh, ampun. Kurang ajar saya maju awak mana. Ya. Ampun Satria modal awak. Awas.
Boro dipandang remeh sekoy. Dianggap lemah. Boro dipandang lemas kicep sabedung sakali tapi tanagana dijaya. Maju sia. Wah. Wah. Aduh, modar sekoy. Lesotkeun nawa eueuh. Wah. Pusing sia. Lesotkeun awak teh nawa modar awak maneh. Dipetik pati jalan nyawa baik. Wah. Gusti, jang, dunungkeun dialungan dah. Dunungan dialungkeun. Hah? Dunungan dialungkeun. Pancul kayak gitu. Kumaha? Dunungkeun dialungan. Dunungan dialung-alung. Lain gitu sih teh. Kumaha? Alungan ka dunungan. Dunungan dibabetkeun. Doraka ka guru sia. Paengan suntangan ke dalang batu sia. Nyok ieu mah ku aing mah dibonceng. Pak, jang. Cilaka dunungan, Pak. Mangke kejadian berikir lah. Kurang ajar sia. Hutang pati tat bayar pati, hutang wirang tat bayar pirang. Wani rajin wani terampogan si kurang ajar. Hamu bakal diguna sikat dening pusakaku, rasa kena pusakaku. Ya. Rasa kena. Anu bakal bisa ngejawab pateni salira lintang di pusaka kaula. Jang. Di mana lagragna adalah? Aya di Lebak kan? Hah? Aya di Lebak. Alah aing paur penyon we dudungan deuleu. Karunya kan? Paur murah kana lubang yang sama. Mari dudungan mah kirang kakapok. Tuh nya cos kana pipi. Wah, ieu mah ngagolontor banjir ieu getih teh ieu. Nya ngagolok-golok ieu getih teh ieu. Weh, agan. Hai sugan teh memencos pagar abi teh. Agan teh kuna naon? Teu naon dawala. Mun teh kutuk ieu, henteu nuhun we teh kutuk ieu mah tadina bisi kutu bayur gitu tah. Nya. Beli kutu bayur mah urang ka dokter Krisna nya abdi. Nya. Abdi teh power ninggal salira aya sugan teh dibantingkeun agan teh bener dawala. Ngan kabeneran we kaula teh ngarawel kana hiji tangkal utawina tung tangkalan anu temahna kaula teh lir kalakai katebak angin pelenoy ka handap nya kulaan teu kabantingkeun teu jaga kitu mah kaula meureun kabantingkeun kana sirah teh kana batu mohon kulaan bade di kumaha bakal dipanah ku diri kaula dipanah nya nuhun kitu mah sing kekengingan agan mudah-mudahan haling maneh permisa agan beral tapi ka eueuh gadag gitu Ieu gawe pisan cenah, Pak. eta taka keresan hareupeunana geus nyaho aing maneh kalacat ka luhur nanaonan kitu teh teh danawa Sareng aing juga dewa beratanya heeh Awas. ye manawi teh cenah ketua perbakin nya duh eta anting aing nepi ka dipake tuh kan nepi teh ketinggal ajudan we tuh kan rek naon maneh sami jiga agar-agar rek bade naon rek mana sami abdi ge boga panahna gaduh mana teh ieu nah geuning eta memicosna jiga hulu entok mun si sabalado tanggang pisan kulitna duh diungkep di balado teuas pisan dipake si seukeut ku abdi teh atuna matak naon teh di beuleum heula atawa kumaha nepi ka berwes pisan teh buuk nakar gitu. Dikaramut gitu oman. Ieu teh bulu kumut tadina teh. Diceboran terus we. Nya. Diceboran ku cai sanes kunaon wak doyok. Jadi maneh rek mana mun katenan agan belah handap manahna sae lan. Permisi kan beral ini. Rasa kena demi wasaraya. Rasa kena
asalna para denawa bakal sacar polang wae dikuna si kasarea lamun teu kitu yakin bakal remet kamale utawi bilih ngabongohan kakang Dewa Brata rasakeun sia. Make seledri mah wayahna siomay hungkul tambihan Indomie ditoba mang sada dalang baheulanya rasa kena pusaka aing para denawa awas denawa dawala naon gelo sia si goblok aing teh ana gaya ka digelokeun sia mah aduh salah mawagur newa ya ieu marang teu aduh kawas otakna ranteng biasa kayak ieu bayar di cenah aing merasakeun awas sadaya rencangan depak kabelana bisi kasabet ku pusaka kaula pusaka linuhung si Entog Jaya Entog Jaya biang rasa kena ya kaula rasa kena siapa panah aing watekna sok ngalodok murang mari rasa kena ya Entog Jaya kalau untuk aing goblok teh aduh ampun panah biasa kena hiji panah jadi ribuan panah teka catu denawa di sapengkeranaan parantos ka sasar panah atuh ieu kala wisesa sami parakat nyawana benang pisan ti corona nyata ku panah ieu biasa rasa kena rek sakarat si kurang ajar desapirat gening anjeun hei kalau wisesa rasa kena sia desa piring sia aing ada dahlah imah desa piring ge kan pot hebatnya panah abdinya panah saha panah abdi tingali da panah maneh mapan rambu nu kaula melena berseka panah abdi tenyok ku maneh nya nama keseri penagan geuning panah maneh siga nama panah abdi teh kasaretkeun ku wagan kadorong abdi nyasar beuheung akan nyasar naon nyasar beuheung sami jiga abdi nya
Ai maneh bet nyasar beung kunaon margi abi sejarah sang Purbojo kapungkur. Seur kenangan tina beung mah. Aya wae. Jeung aya hileud segala euy. Heeh. Si Andre ini. Dre. Lain ka kota baru atuh teh. Da siapa salah belok atuh goblok atuh jadi kampus. Gerakeun abdi kan. Amun renyagannya. Coba ai ka aing kenging sia mah. Ai ka museum teu. Can di paraban gini. Delaka aing ka si Andre. Guys, halingpot urang cacat pulangkeun tinggalian. Denawa-denawa bisi aya keneh anu hirup. Saya akan mangga. Rakaton mangwaspada rakaton pada tumarangan ampun pada tumarangan ampun mangwaspada rakaton pada tumarangan ampun nyorean alam katukang nyuk jeruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula lalampahan Abiasa lan Dewa Brata utawi Raden Bisma ya Raden Bisma anu kiwari kajantenan di Tegal Kurusetra hiji tempat perang antawis Pandawa lan Kurawa Gatot Kaca anu keur ngareungekeun caritaan sastra jingga lalampahan Abiasa lan Dewa Brata kitu geuning pot kitu guys nu mawi teh oge tuang uyut teh ya Eyang Bisma sasat nepi ka ayeuna topati jiwaraga demi ngabela negara jeung bangsa utawi astina nu matak janggina sanajan nyaho anjeunna Kurawa teh jelema salah kabeh da tetep we sing saha-saha jadi raja di negara astina getihna satetes ambakan sadami nyawa jeung ragana ngandung harti eta teh geus jadi tanggung jawab mantenna ya ayeuna Bisma dijadikeun jadi pamanggul jurit katamit-tamit di pihak urang Gusti Batara Kresna miwara Dewi Srikandi nyaeta garwana juragan Arjuna jadi pamanggu jurit ngalawan Bisma teh eta agan nu disinyalir anu dicuriga teh yen Dewi Amba teh ngancikna ka Dewi Srikandi ya margi jangjina Dewi Amba harita dina mangsa tatapa bratana teh moarek mulang ka alam kalangkengan lamun teh can bisa bebarengan jeung Bisma sebab anu jadi cukang lantaran gugurna Dewi Amba harita kulantaran ditikah ku Bisma teh kulantaran nya patula-patali janji teh jeung Bisma yen Bisma teh moal make jeung boga pamajikan pengkun nepi ka ayeuna ya malahan prajana kabeh teh ditembok-tembokeun nah HP teh ka Bisma teh naon nya diwawokeun kana micet kabeh teh jadi kumaha kakabin kabita sok itu sia agan jadi kaulah jadi senopati alit-alit ngaping Bibi Srikandi dina mangsa jadi pamanggu jurit di Tegal Kurusetra gitu agan ya kadewe sing hawatos agan margi resi Bisma goreng patut oge eta teh jelema jago agan ya eta we buktina geuning urang nagara Matswapati Seta Utara Urat Sangka ngemasing pati tumakaning pelaya ya matak salira nyebut uyut ka Matswapati teh saji naon apan garwana satanu dewa teh pan Durgandini ya Durgandini teh jeung Durgandana teh dilanceuk Durgandana teh saha Durgandana teh nyaeta Matswapati keur ngora ngaranna teh
korek apa mata teh oge sok ayeuna mah geus belajar kieu masak ludeng lah belajar krama oge eta teh muhun ulah Apal kana babon. kitu ya wilujeng bajuang agan mangsa enjing-enjing ayeuna dinten kalima bajuang teh poe kalima siap agan wilujeng ayo tatahar ayeuna kaula wayahna maneh cicing di paminggir yang nyasian we ka tengah agan pek mah sia we pura-pura pot sae mangga agan permios agan nuhun pot geus mukakeun sejarah eta teh flashback agangnya ya ayeuna geus puluhan tahun tepungna Pandawa jeung Kurawa tina dulur jadi musuh Jadi musuh. tina baraya jadi lawan ya tapi genteng-genteng ulah potong kan ya Beres. pengkuweng dan pemandagan kesetiaan ya agan sing salamet dina dinten kalima ayeuna ya mudah-mudahan teh korban teu pihak urang mudah-mudahan Oke. ketirna di pangperangan dulu Beres. nu semplak tak-tak potong leungeun betul nepi ka maut ngagolor getih baru hangru mata ketir ningali hati-hati jeung si Priyatna sadaya Waspada. dinten kalimat Tegal Krusetra di dua belah pihakan antawis Pandawa lan Kurawa ngayakeun gelar perang anu memang dikomando jadina perang teh dina dinten kalimat lintang tingantosan ciri jadi tanggara si Pancal Jaya tarompet ditiup atuh kayaan di pasanggerahan Kurawa anu kasebat pasanggerahan bulu kapitu simpatisan tina Karapata Merah Sang Nalendra Kalaturwiksa anu janten senopati alit-alit gesan ngaping Resi Bisma anu keur lumampah janten pamanggujurit sajumlah pasukan ya kumpul tatahar urang mangsa rek ini perang ayeuna mangga mangsa ayeuna urang kapilih nyarangan Gusti Resi Bisma hayap jaga keamanan jaga Resi Bisma sabab we ayeuna yakin hampang pisan Pandawa nganggap enteng nganggap lemah ka urang buktina si Sri Kandi dijadikeun pamanggujurit ya gesasar uteukna Pandawa aing bakal hadu-hadupan jeung si Gatot Kaca hayap patuan aing mangga Kasumadan kaparu macara ngajung jaya sumadan orang berjuang wanita Masih
pasti maka kita nyari aja giga dek itu sama giga rolling door rolling door si Aji diuk siapa kata apa naon belum Aja direret. panon jeung huntu kot kegede sajajarna tuli deui goblok Ini kebalap gitu. Wih galak kurang ajar nah ini deh siapa kumis gerak gitu gaya tuh Gaul. Aya kumis belum igal aja tuh. pandai deh si bang kumis kumis awe lah Maka pelapoyan. Kumis belum igal oman. Bang barang udah kiruan antara dina tangan sanes saya letul-letul teuing anjing sia teh kumaha we pan aing teh si gaya ombak ya naon diuk kan diuk siapa di mana itu Aduh. Ayo nama. si bencong si anjing dah Ngiri ngariung ayo nama tuh. si anjing ngayung Sete, aduh ampun. Sengit kelek lah siapa? Aduh. Saya juga toge anjing sih teh. Willy ah. kata bangsa rencananya dipelak di parapatan Nah udah siap teh. Jik nah udah siap. Rupa-rupa. Joget rupa-rupa sih teh. Joget kejang euy. ngenakeun merenya belum sisi sama dana Aduh. Naon? Direretan. Aya aon ieu teh. Dari yuk we si depan rek perang, rek perang. Ang geulian gitu. Meni kurang wah kitu si teh. Ulam nakar dulu. Anjing gitu. Yo digoyang. Kena gadok belekung si gedo aing. Sunang rapi. Ajak kene. Kasumada kapalu ka ujung jaya sumangat urang bejo wanita
Aduh, naon. Diuk. Itu baru-barunya yang ngomong gitu saya tahu. Buat kopi nuki aja. Aya kene Mang Udin. Naon di reretan? Tinggal di rerencangan. Itu tuh. Aduh. Ai, aya naon? Diuk. Siapa bencong bari itu siapa? Ulang. Para rinu di dia mah. Nyapi nu heureun. Jangan ulang ka atuh. Mereka mana tuh? Aoman jadi jang api. Kariung jeung alot nya. Om bocah om. Pikat tepuku judul kieu babaturan aing mun. Aduh. Aya Terima kasih lah. berupa-rupa. Tarimakeun pajar. Aya kene Mang Udin. Kangge siapa ya? Rapta kadia wangunan rineka kadia lengeran. Rapta kadia wangunan rineka kadia lengeran. Sejumlah dedengkot para denawati negara Patamera anu janten simpatisan pihak Kurawa di Pasanggrahan Bulu Kapitu ngandika bagja nu taya papadana sadayana anu mayoritas daheulana kuli bangunan urang sadayana aing mah jaga teh jaga ongkopan mayoritas aing mah ada aing mah lain kuli bangunan wing mah Naon? kontraktor Aduh. kontraktor teh naon anu sok ngontrak saban bulan pindah-pindah wae kontraktor nu kitu mah teu nu ngontrak kitu sih teh kebanyakan karep tah urang pada mantuan naon rupaha kapriogaanana dunungan urang salarea nya eta urang kudu gede rumasa ka pihak Kurawa sabab pihak Kurawa anu geus mere modal gede ka negara urang nya teh kitu mah ku kituna hayo sakedeung deui tarompet si Panca Jaya sejak ditiup ku kituna hayo pada gawe rancage sadayana si pedang tamsir gada bini Chandra Sapana limpung pakara kau tinggalin siap ayo pada salarea ayo le ayo rek perung Perang jadi tiisun ada ruwuh teu haneutun kamaraneun sadieun dik Nil urang perang doakeun sadayana abdi cing salamet rek kaceleur pemajikan disimpan di milik mertua. Ayo gil. Boten antawi Islami. Tarompet si Panca Jaya sampun ditiup. Atuh eueuh-eueuhan sajumlah tam-tama kot putang mewah pasukan anu liana. Si pedang tamsir gada bini Chandra Sapana limpung pakarang sacakana babakti ka Pandawalan Kurawa anu parantos gayakeun gelaran perang katambah-tambah komando perang ti Dewi Srikandi istri Tatani lalaki anu bakal padu hareupan sareng Resi Bisma kayanana
Arjuna masalah ku carogena istuning muruku sunu ka Batara Kresna wirehing anu ngetok palu janten Senopati Agung teh lintang ti Batara Kresna tur tadi sapukan ku sadayana nanging parentene kitu Sri Kandi negerakeun kasaktian kamandragunaan sang sajabina memang di tengah-tengah nyata Sri Kandi sareng Resi Bisma atuh di paminggir para praja sadayana euyeuh-euyeuhan sambil kaayaan nangtang ngacung-ngacungkeun dedama sadayana sakalaria hidup Pandawa hidup Kurawa maju ayo tingali eta manusia geus nyeuni lulut ke tengah-tengah geus eueuh kasieun deui lah naon kades ya manen karep teuing mah karep teuing tong hareup teuing rakam karep teu tempo par jadina teu tempo offset nya tempo garis kades ya ulah pasukan tinggal itu denawa-denawa pati ngarabu deuleu hayang nyaksian leuwih deukeut aing nya maju sia di pihak mana-mana di pihak mana-mana aing di Pandawa aing Kurawa modar pihak Pandawa modar pihak Kurawa sia sia mah katempo sia katempo pipingna gondongeun penyakit lain sia aing gondongeun aing mah kemudi baheulana sok sia tibatan sia balem-balem era aing loba koropok maju sia sangaran Herman ya mana aing ya Sari oh lalaki Sari goblok beli teuing mah ieu teh modal sia maju waduh goblok Herman kumaha mau nyabar kana baheung aing apaan musuh iya lupa Sari tuh hidup Pandawa modar goblok sia ulu Sari sangka Sari Harja mau keun jajan bakal ngelawar jadi jajah harja ya orang ajar siap maju hidup Kurawa modar awak maneh hidup Pandawa hidup naon di punten cengrekku akhirnya mayat punten ndok kita begini pasukan
Tepung waku silakan aja hayang maju. Ayo kepo. Woi, siap. Maju gelok, maju siap. Ayo. Gelok. Motong ditongeng-tongeng setan siap. Maju siap. Eta backhand nepi ka kitu deuleu. Mun aing gablek backhand kitu aing mau elewe di semes ku batur deuleu. Kepretanana deuleu. Musuh datang ngarontok ka dieu, ngabaca saeutik ka dieu bari jeung ngagendong macan. Rakatak deui. Gok ka dinya di kitu-kitu tatap arti. Bledak. Mutar adalah. Pusing 7 kurilingan kitu tah. Nya. Padahal nyakuan bintang 7 mah kitu tah. Nya. Luar biasa deuleu. Lah, naon? Toyo todang tadi goblok. Hah? Todang ceuing, cicing. Tong hareup teuing kadea. Nya ge kuring wujud kieu bisa bela diri mah. Akang bisa bela diri. Hah? Akang bisa bela diri. Bajik teu bisa sia teh. Dahar sangu gede bisa kumaha gelut aing mah. Gok datang ka dieu ku aing siku ku aing. Labuh tah. Udah deui geuning ku aing. Tuh marukana, rek udang takal huluna. Tuh marukana ceplok kumaha kan? Tuh marukana dilay saeutik mah wajar we. Ya kitu hulu aing teh mengandung goong deuleu. Karena kitu ku jeung tinggal kitu ieu mah kelek ayo disada. Tinggal rek lu ieu dengekeun. Tuh ieu katuh ieu. Tuh neng gitu teh. Si neng jeung si naong teh ngahiji jadi ala katung. Tuh. Tah. Bulu irung tinggal eta. Tuh, bulu handap tinggalikeun. Tuh. Ieu keriting teuing kita jadi kieu ya. Nya. Nya ramos-mos teuing can dikurut ieu teh. Tuh baru kan aku mah lagi kacabut dua di aing ampun. Nya. Bena-bena teuing tinggalikeun. Si Sherlock juga. Cimpul pisan. Pasti atuh. Flamboyan deuleu. Aya kitu deuleu aing lah. Nanaon nanti si goblok teu kawiu. Tuh pedahna pisan. Aing ge becus kitu mah teh. Kurang ajar datang ka dia. Masih ada angin yang euy. Den. Yang betul, Den. Cing aing ku beli saya nyaho. Tadi mah aya euy. Anjir, leuwih aing belum. Lah, naon ka sia? Ini mau ke nangis ya. Ayo leuwih. Naon? Cing saya naon? Cabut bulu kelek cabut. Kumaha? Cing, kieu. Kitu, tah aing mah leuwih naon dengekeun. Duduk tumbang. Gerakan kalau gue nanti kemang tadi paling dengan gitu. Tuh jauh sih preman merakarap we. Separuh we jelema ini. Modal maneh baju siap. Wah, wah, ya. Wah, ayo anjing. Udah
sia. Naon? Ditacong angin aing aduh, disasar bebatuan yang maju, aduh. Pada karek dahar ini. Kali kiban Gusti nu agung. Alah, nyiram boa. Karek nipas. Aduh, paingan datang bulan telat. Alah. Aduh, mi keluar deui. Alah, Gusti nu agung. Akan dilebar apanya gini. Colok. Guluh-guluh hayang sia mah. Tah tu hayam keur maneh tah kabehanana tah. Canak sadayana tah. Nya. Sami-sami. Walau. Hayang tah. Hayang motoran deui. Ngomong naon sih teh? Aduh, Gusti nu agung. Aduh, ampun mah, modar ceplok. Aduh. Ampun paman petis yang kuning paman. Goblok sih jadi kitu sih deui. Aduh, Yeung. Gusti pulangkeun kula ka alam naon sia. Aduh. Kula kitu pot. Saya Allah Batara Guru. Jauh. Boke lawas teh. Tapi kuat euy. Tinggang wae batu sia. Hujan. Halo dong. Astagfirullahaladzim paingan bau juri sia. Ayo we di aduh Gusti. Hutan kai sia. Hutan ampun mang. Anjir. Lecir. Pejung uhuy segala. Sinen. Uhuy. Halo. Cing luas atuh setreken bae. Kayaknya aku ngarepnya. Ada. Sinen. Uhuy. Halo. Kami miluan umur sih tadi sana. Kalau goblok cuma. Alah. Mumpung ngagoler euy. Nek di kumaha? Hah? Studi perbandingan. Ulu. Naon? Eta bobogohan anu sedek kitu dengan itu. Cacak wae nepi ka ngagaplek kitu Gusti. Aya 50 cm hirupna ye. Heuh. Alah. Jeung hidung di. Nah kitu ieu beungeut teh euy. Heeh. Astagfirullahaladzim nya diutahannya dikiihan aing ampun. Gusti nu agung kurang ajar sia. Bakat yang ku nyeri patah aja bae perah. Nya. Kemarin menang foto bujur kemarin. Ayeuna menang foto pembukaan. Bilih sinin bade ningali foto bujur mangga aya di abdi. Rasyakeun ku aing disunatan ngajar teh. Geuleuh aing panjang gitu lah. Nah nu aing ponok 5 cm aing gede. Kon geuleuh ka aing teh. Kerang adil pangeran teh lah. 1 2 Alah sia bayak di sikina euy. Wah, cilaka. Kababat jeung baokna. Aduh cilaka ieu babalel ya. Heeh, heudeut teuing nasibna. Heeh. Ayangnya. Wah, aing kalah Durwiksa, Yen yakin kalau bakal menang bonus namun geus bisa nyapatkeun beung sia gagasan.
Wanigai, ya, senadian bisa ke langit ngambah mega. Aku orang mukli kuselbar. Aja kaget patut pinata. Macua kalau kasar. Bukti kelemutnya masih ampam sakti. Benar ya? Tega lara, aku sing tega. Pati, aku sing tega. Maya, bro, ayahnya. Perakat nyawamu. Sok dia. Kalau derweksa gogor. Gogor. Hidup kan hidup. Kata buah. Buah. Ragot na tipang perangan maklum sadayana jadi agojoknya ni maihan atau dipaehan. Kedua belah pihakan memang parantos seueur anu gugur, parantos seueur anu perlaya. Kitu numutkeun ujaring carita. Bisma semadian bari jeung parantos sepuh nanging kasaktena luar biasa. Memang saeutik mah asa kasinggung ku ayana Pandawa. Wireh naikeun Sri Kandi jadi pamanggul jurit. Nanging Bisma istuning emut daten Purwadaksina. Purwa wiwitan Daksina wakasanana. Emut
karena kasauran Dewi Amba dina mangsa sada acan tatapa beratana bakal cicing di alam marakayangan halayan nganti wanci gesan mulang kalam kalanggengan palai bareng jeung Dewa Brata atau Rasi Bisma katamah-tamah ongko sakolepat barang ningali pamun teu Sri Kandi katawi sapertos Dewi Amba keur mah keur Sri Kandi ngomongkeun yen ngeunaan Dewi Amba atuh beki asa suruh kayaanana Sri Kandi surak prapta kacia-cia kaayaan tina kareta nanging ieu si Bisma istring Silo ningali Sri Kandi margi asa teu wala kaya-kayaanana datan nera tangga teman datan nera tangga teman ewo pakule ingan rana Bisma hutang pati dat bayar pati hutang wirang dat bayar wirang rasa kena kurang ajar nepi kamandang ka aing awewe biasa lawan subadaran kaula pusaka kaula panah kaula dipentang ka sampean teh kakak ngagiwar jeung ngagiwar tapi manehna teh kakak cicing aja dog wae lawan bangsa lawan nah kabina-bina teuing sia jahat kurang kumaha aing bela ka sia mangsa harita ayeuna mangsa balitungan aing hayang balik jeung sia Bisma ya direungeut tadi eta juragan Sri Kandi lain cara biasana deu Beda ti sasarina Kang. panona buringas leu hei maka jeung ngadak-ngadak menang kopi pahit ka ieu Kutara-tara deh nya. kajikan entok packing ujian Aduh. bangsa dipaehan ku aing Bisma dipaehan ku aing Bisma dipaehan ku aing bangsa ya Plat. cocorowokan we juragan Sri Kandi deuleu Ya. juragan Arjuna mah geus sariwangeun we power bisi kapentang birahina Ya. pangpana kapentang ku pusakana Ya. heueuh lain kunaon da karunya tuh Nya. Nya. Pangawakan awewe. pasti da wala saatuna ka pamajikan meureun Nya tuh. kamu mun katembak susuneun mah duh power pisan Power pisan. power kempes sebelah Nya. nya tapi bener sugan aya kasentok mah jeung Bismana oge deuleu euy tibatan ngalawan Sri Kandi maka kamentang-mentang panah ka pasukan-pasukan musuh urang pihak prajurit urang Ya bener Kang. udah teuing luar biasa rasa kena pusaka kaula rasa kena nu bakal bisa nugel jaga dari anjeun Bisma rasa kena Resi Bisma anu kiwari disalureun kareta barang red wae ka Dewi Sri Kandi naha meuni asa teu dipikeun sasieun pamenteuna sareng Dewi Amba memang dina dirina boga rasa dosa margi nampik birahina istri zaman baheula jalaran patula patalina jeung janji nguarek boga pamajikan ieu Bisma memang hiji satria anu pengkuh kana janji teu sulaya tina carita Bisma dugi ka ayeuna istri jadi bujang laku kayanana jang kitu-kitu ting bersih Bisma Rocky Gerung we nya Oke jeung Rocky Gerung. saru ada bujangan teh ge heeh emang sia Abi mah bujang ting-ting. Rocky Cahyana Aduh.
sok sia musuh-musuh kaula rasa kena wae mangsa dipetik pati dila nyawa wae rasa kena sia modar Resi Bisma teterasan ngahujanan panah ke pasukan Pandawa asa ditempo wae na kongkolak panon ama wah Gusti Nu Agung Sri Kandi nah wujud maneh jadi leungit jadi wujud amba Bisma paehan ku aing Bisma kurang ajar janji ku rupa sini carita kudu nyata rasa kena Bisma rasa kena pek hayangnya osok penas tikersah yang tumambara desa kawit ye Bisma anu sok ngakiwar teh rupaha panah-panah na Dewi Sri Kandi maklum ai Bisma mah sakti mandraguna tukang manah tur jago lan binakas tina keahlian widang mentangkeun panahna benten sareng Sri Kandi anu memang pangawakan isi sok sanajan bari jeung tataning lalaki tetep renggenep moal bisa ngelehkeun katigayaan Bisma nanging Bisma istunik sadrah turta pasrah anu papasten anu yang widi yen yakin muarek ieu teterasan malihan goreng patut kasebutna lamun teh narima panadah Sri Kandi nanging kayaan beuki katompernakeun sasat katinggal langit angkeup kalayan tekad anu kuat ieu Bisma maksud bade nampi panadahna iprat antawis pakarang Sri Kandi anu ngaujaran panah ieu Bisma teu lumpat nanging cicing di pertempatan anu temahna ieu panah nembus kana warugana hoya Bisma ka panah batur hayangnya osok Bisma ka panah batur hayangnya osok rasa kena jabai ya tekaraos seueurna panah anu parantos amblas kana warugana ieu Bisma nanging ditatahan ku Bisma nanging getih ngucur keras anu temahna ieu Bisma langlayeuseuh panah-panah anu narangcep kana warugana atuh Bisma rubuh kayaanana malahan warugana tenapel kana taneuh teh margi katunjak ku rupa-rupa panah Sri Kandi kayaanana eureun sapada harita perang ditegal Jang sadayana Kurawa ngelebetkeun bandera bodas Bisma rubuh turun tina kareta kayaanana nepi ka tenapak kana taneuh geus itu Bisma roboh batur Bisma katunjak ku panah batur Eyang Duryudana wah si Sri Kandi jahat eyang tersangka tedinyana si Sri Kandi Pandawa incu eyang jahat biadab kurang ajar tingali si eyang dugi ka dieu
kasepuhan Kenbae sang kuning kembae Duryudana Batara Kresna Arjuna nyaketan kana ye patempatan datan nirata ngademan paman tingali si Kresna si Arjuna tadi itu gini datan nirata ngademan sewu pakule ingan rana eyang kangjeng eyang Goraka si Arjuna kangjeng eyang Bisma apunten kaula eyang ngenaan pun bojo Sri Kandi sawios kaula sakina sejak tanggal walar pada disiksik dina cai dicacak di walang-walang nyangakeun beuheung tanggal deg-degeun suku genteng belokeun ya kurang ajar Arjuna kurang ajar jahat nyok laku lapak sampean nepi ka kieu kayanana kurang ajar sia atos ya atos kasep incu eya kaula nun kula sapa eyang si Arjuna tuman si kurang ajar Arjuna kaula nu kaula cangkeul beuheung teh hayang make angel paman panyenakeun angel ka pasangrahan 10 kapitu lain angel eta Arjuna surti kayaanana lajeng nyanak panah maksa teh bade nyilangkeun panah disapengkeun tundukna ieu Bisma kayana pangapunten eyang nanaonan si Arjuna nanaonan pek Arjuna kurang ajar si apunten eyang atuh kayaanana ieu panah anu nyilang matak merenah kangge ieu Bisma lalayan Bisma merenah tur kayaanana Arjuna bingah ningali ngagelenyungna ieu Bisma Arjuna kayaanana kurang ajar si Arjuna nah make jeung kurang ajar Duryudana bongan maneh bongan nyereuweul tina heuras beuheung Yuni Bagong teu merekeun ipan dawa hakna nyata Amarta neudreug wae dina kasalahan tak kieu balukarna eyang si Arjuna Pandawa jelema balangsak jelema anu teu boga adab ka kolot teu boga adab ka pini sepuh sadayana percaya pek kaula rek nyaksi sepak terjang banting tulangna Pandawa Kurawa geus tulisan takdir ti Hyang Ajali kodrat tinu Maha Kawasa eyang kudu rubuh nanging pati-pati eyang ninggalkeun alam dunya hayang nepi ka cacap lalajona ieu gelaran perang di Tegal Kurusetra anu kasebut Bratayuda simak senan para cuata marasangat cuata lumanten bayar-bayar tina kajujuran kalayan tina pengkuh ngeunaan pamadeganana ieu Bisma merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa nyata pamunut pamungkas jaga satlacan mulang kalam gengan teh wirehing Bisma palai nonton jalana ieu Bratayuda dugi kacacap rengsena itu geuning panjaran Bisma teh dulu da geuning melak hade buah hade melak goreng buah goreng dulu ratu terangga hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng teh si horeng geuning euy dina mangsa urang getol ibadah Pangeran Moal Untung dina mangsa urang belang betong dina ibadah Pangeran Moal Rugi nu kakeunaan untung jeung rugi mah lintang ti urang-urang keneh tah di dieu sing jadi bahan pikeun ngaji diri yuk urang pada saling koreksi diri ulah waka nyelahkeun ka batur jeung ka sasaha wae
talipak diri sorangan ngenteng sioreng urang teh pinuh jeung lamokot ku dosa jang salamet sadayana jang salamet nu ngayakeunana salamet nu nongton salamet anu tonton sakali salamet tetep salamet hapunten ti akang sapara kanca ti Gunung Negeri harja Tilu Putra tangtosna langkung saur bahe carekna seueur kalepatan tibatan leresna ieu lalampahan banjaran Bisma urang cirakeun dugi ka dieu urang pungkas kembang penetik senebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak wa maguna linapsin an tamuta ila biidnillah kitabah muajala wal bukti hiji diri keuna kupati kajabat titis tulis ti ajali natrat jelas hideung bodas kontrasna kahidupan manusia umaladina panggung sanewara kahidupan dunya mugia kaalap hikmahna pibeukeun urang sadaya balebat ulah wetan tangara sang suya sareng dari medal hayam raongkong korongok nunggu waktu pucat pacok cak urang tuna di hajuan siang urang teu di handeuleum hium pan pijongkeun tinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui sapunyere pegat simpai pileuyan kanca cak